Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar hidup dinten ayeuna? Mugi sehat sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna hidup bade diajar pangajaran 3 mikawanoh usum-usuman. Nah, tujuan pembelajaran dina dinten ayeuna nu kahiji nyaeta mikaweruh tanda titik sareng tanda tanya dina kalimah. Nu kadua mika nyaho istilah usum-usuman. Anu katilu ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Tanda titik. Tanda titik digunakeun pikeun nuduhkeun tanda pungkasna kalimah. Contoh, bulan Desember mah usum hujan. Ieu teu nganggo titik janten salahnya. Nu kadua, bulan Desember mah usum hujan. Nah, ieu kalimah anu leres margi nganggo titik. Mikawanoh tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Nah, tanda tanya itu harus digunakan pada akhir kalimat tanya. Dina kalimat tanya teh aya kecapananya tina basa Sunda nyaeta naon, saha, di mana, iraha, kunaon, kamana jeung sabaraha. Ieu lepatnya ibu ngetikna sanes tanda tanya, kecapananya. Nah, contona, kamana Bapak angkat? Kalimah nu kahiji salah margi teu nganggo tanda tanya. Anu leresna, kamana Bapak angkat? Di akhir kalimat nganggo tanda tanya. Nu katilu nyaeta mika nyaho istilah usum-usuman. Nu kahiji nyaeta usum ngijih atau usum hujan. Nu kadua usum katiga atau usum halodo. Nu katilu usum mamarang atau usum mimiti ngijih. Nu kaopat usum paceklik atau usum kurang dahareun. Contoh, usum ngijih nyaeta usum hujan. Ari usum ngijih mah kudu mawa payung. Jadi, tina kalimat ieu nganggo kata ngijih kedah nyandak payung. Naon ngijih teh? Hujan. Pami ngangge kata hujan, ari usum hujan mah kudu mawa payung. Ieu contoh istilah usum-usuman anu dilarapkeun kanu kalimah. Salajengna nyaeta ngalarapkeun kecap saharti atanapi sinonim. Kecap saharti nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap sejenna. Contoh, kecap saharti lembur sami sareng kampung atau kampung itu daerah tempat tinggal ya. Nah, contona, kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Tiasa oge kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Nah, kecap sinonim anu sanes aya sedih nyaeta nalangsa. Ketir nyaeta watir tur sieun. Tineung nyaeta wanian teuneng. Sanes tineung nya teuneng nyaeta wanian. Kasohor kakoncara. Seneng atau resep. Getol nyaeta rajin. Kadenge kareunge. Rineh nyalse. Nah, eta contoh kecap sinonim. Nah, alhamdulillah dinten ayeuna diajarna tos rengse AA sareng teteh gaduh pancen nyaeta buku pangrumat basa Sunda kaca 20 genep nomor 1 dugi ka nomor 5. Ieu foto pancenna nya. Nah, alhamdulillah diajar dinten ayeuna tos rengse. Hapunten bilih ibu seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.